tempat lah. Ih, aya Teh Ida. Aduh, nanya ya. La 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 la. Ai, teh kamana? Teh Ida. Kenaon di dia? Ajalena keur naon? Iya. Atuh naon deuk nanya? Deu atuh nanya be. Eta mah naon? Semuanya naon? Bohong barang daharnya. Lain so tahu puasa-puasa ngebohong sia. Ah, saha nu ngabohong? Iya bener ieu mah lainna naon. Emang ai eukeurnya keur menang. Ih. Kur menang cek sapadu bae sia. Coba nempo eta naon? Sayangnya bae. Coba teh. Kenalan sebenarnya di dia. Atuh keur naon teh ngabeurang. Ngabeberang awal mah kiwari ulah ngabeberang bebenah heula. Bahan. Bisa bae ai mamun magahan teh ya. Ih, Emang bener pan awe man. Ih, temenan kitu. Ah. Kepo maneh. bohong ah teu puasa meureun. Puasa. Bohong. Bener puasa. Lanjut atuh aja cangkel. Oh, mangga tuh. Yuk bae sih. Heeh, kitu Ai, eta teh mau naon? Lain mawana naon? Ai, ieu ngabohong bae ai teh. Ayo, ieu teh nasi, nu saha? Iya anu si Saha? Dimas tadi Si nitip Dimas. ka urang. Terus Suruh dibeliin heula cenah kitu. ah tengah aku ai mah anu ai jasa, ieu mah eta urut barang daharna jeuleuh katingali. Gila, ini bener pan puasa tuh. Nu nyidukan puasa. Hidup mah atuh ida ge bisa. Gitu kajen teh tidak terdapat ge. Ih bener eta mah anu si Dimas. Ya udah sih lah ai tengah aku mah kajen. Ejeng-ejeng ai ngabohong ge. Ih, atuh Tapi bener kadang lamun si Pak, Dimas tengah nyaho marah bohong. moal diduduh kitu. Moal meureun. Meureun. Bener itu. Coba kadang datang si Dimas teh pasti marah. Ieu moal urang ya Ini tuh maksud. bejakeun ah. Atuh bejakeun bae. Bejakeun kumaha? Tuh kan jelema ngabohong mah ngomong naik ge euy. Bener. Ih. Ai masuk ngabohong bae ih ulah sok bohong bulan puasa kajenting teh puasa. Bulan puasa cek sa bulan Euy meni galak kitu. bener ih. Ya manu si Dimas urang kantorkeun heula pan kedeung. Sok mangga anterkeun atuh. Tapi kedeung heula capek ini teh selalu tangan. Nah memang tas di mana? Mentas apaan iya mentas meuli di warung. Ini jauh. Jauh mabok. Emang di dia beberang wae sorangan. Gitu sorangan lah. Nang buan anu lewat, aya nu lewat. Oh gitu. Woi, sekenal naon dari aduan bae. Puasa-puasa. Biasa. Ih, salah Lain paham mentas teh bae. beberang. Tah kapanggil nyana tadi tas di ditu. Nyana teh mamawa sangu bulan puasa kan men kaget. Ah, sia teu puasanya. Puasa ieu mah lain urang bener. Anu urang-urang sia we sorangan. Urang. Ieu maksudna lain nu saya atuh. Usaha tuh eta. Anu si Dimas. Urang bejakeun yuk ke si Dimas. Dakeun kedeung aya nyana kedeung datang. Ih bener sok bejakeun aing mah tengah bohong. Lamun ngambek urang ulah ngabela yuk. Sia mah ieu ulun bae kareng sarden. Sia, tutup sarden. Sia Ulah, tah duaan jeroana be. sarden cacing pipa. Tekan datang nyulut bae ka Ayo dieu. cacing pita anu aing mah. Ayo cacing anu kekeremieun teh ya. Ih, masa cacing karemieun hutuna dibehel. Ih, sia mah salah bae aing. Iraha Geus gua bener bulan lah. puasa ulah gelut bae izin ka Atuh, batur. atuh eta ngajak ribut bae pugu. Kunaon ngabela malah ngambek ya ieu mah teh jelas. Gara-gara maneh gandeng wae pugu ieu bener si Dimas teu percaya. Atuh teh ida mah hayang aku doang ai. Ulah Pan ngabohong. Ida sabem mata na eta mun Kuenya. mencelik-mencelik. Ih, tapi we mending ngapung-ngapung. Sok gagantengeun. Uy, Ih, geulis. Ai, geus. teteh Siti Marboa. Ih, si Timar Boa. Tadi ngomong sakara. Ah nyaho. Poho. Kira gawe ku maneh. Ih, kenalan tuh saha ngaranna? Ih, naon cek kenalan Tadi ngaranna teh ya. Ngaranna tadi Hah? Leti. Leti. Heeh, lelaki tiruan. Ai teh ku pinter lamun Ya, ngomong teh. sama teman ieu. Siga di sinetron bae teh lamun ngomong. Enang. Yang muji-muji Ah, penting wah-wah sia. Eta nan Geus ngaku aya namanya. Oh, Urang bener. anu anu saha ieu sebenarnya. anu si Dimas. Terus gue harus teriak berpuluh-puluh kali itu ngagorokeun si Dimas. Oke, lamun anu si Dimas
Berarti kadang ditanyakan langsungnya ka mana. Sok mangga. Yakin ku yang kedua. Mangga. Kamu nyana gelut orang mabur yuk. Orang mabur. Ya, Ajunya orang nemu mabur. kena gelut. Bener, mana mah tuh percaya ke orang. Enton mah terpercaya kasih mah. Musrik kayak percaya kasih ya. Musik. Musrik, dongo. musik. Dasar jelina dasar. tadi kamanakeun si Ai. Dipasang. Tuh dipasang kita kadangnya. Hai Dimas, coba ka dia. Kayak helanya orang udah. Ih, geraan. Balik. Siapa ke mana? Anak balik hela. Ontolohon. Kadi heula Ai, cenah Ai. Henteu kanyalan urang bejakeun yuk. Gimana bejakeun Ih, tuh gerak? bejakeun. Anak-anak mah enak sih. Tanya teh ngomong cenah mah Sernasi teh jeung Dimas. Pan gitu sih. Iya pan tadi oge nita. Kira Anita anak. Sama sama tukang bohong oge. Ayo tuh mana nu salah mana nu benar. Bener nyana. Geus teh dayu urang mabur bae geus kenakeun duaan bae nya na. Heueuh Ayo. maliun mali kecam. Enak kamarana. Enggak tahu sama usaha itu sama emang enggak. Iya anu si eta si Agis. Usaha geus baru mana eta? Si Agis bener saya teh tadi cuman suruh beliin. Terus Ih tadi mah tadi ada masalah denge meureun. tuh tadi mau ngaran urang atuh ka dieu geuning. Tak salah teh ida ieu ngomong urang mah teu ngomong di mana si Agis teh dia be salah denge. Jadi sangun usaha eta. Hah? Jadi sangun usaha eta. Agis. Usaha geus tah. Heeh. Lu kan sangun urang gitu. Lain. Oh, atuh gitu mah. Heeh atuh hendak balik heula nya. Ka mana? Hendak balik ieu bikin si Agis tadi mah numpang bae Tadi lain bikin bae ke si Agis atuh. Lucunya tadi. Rasakeun tah si tara aing tah di kanan si Dimas tah. Aduh bungi ileun lah. Mana? hendak balik heula. Oh, tuh. Balik. Oh, kajen balik mah. Heeh atunya. Heeh. Wah, udah lumayan nih. Kan puasa ya tapi nya. Ah, geus dahar bae lah. Kajen mumpung numpun. Ai si Aiku si Dimas dikumahakeun ya. Ah, malah jauh dikekaya ka tuh si aing beak. Karena si Dimas sablengnya. Oh, si Dimas mah jelema sengklek teh jelema naon tolohot pandi. Heueuh kok sia jameureunnan ih. Eta sih. Padu bae ngomongna. Sia ge kitu mun ngadat teh. Ento beda mah. Bejeun kuda. Nyaho meureun. Sableng doang sama. Ih, sableng emang biru sableng. Geus ayo lah urang ini. Ih, Kamana? Kamana be? Di lima beusi ngasih aing deui. Oke, siap. Si Ai dikumahakeun ke si Dimas ya, guys. Teu nyaho ku. Bakal dikumahakeun wae intina mah eta. Pokona wawan aya datang ci aing ka diseurikeun ku aing. Pasti digebugan ke si Dimas. Urang siapa kamana deui nya, guys? Di lulumpangan ti tadi. Kamana be? Iya sih ya kemararana. Putar-putar be Ai. Puter-puter ka jelema heueuh bae. Atuh emang heueuh jelema. Nanti jelema nya. Tuh aing ya. Beres ya tadi aing si Dimas beak ikut kayak Karasa ku sia ta. teu teu karasa aja sedia dahar lain. Aing ge mah mau tinggal loba tinggal bohong sia. Terus di kamana teh eta sangunan? Ditinggalkeun ku aing. Ih. Ngomong sia. Tinggalkeun ku aing di ditu dina ge jadi bingung aing. Naon. Eta leungeun Ai ulah sok siga kabingungan atuh ngomong teh ya. Atuh teu. Sana kemararana. Biasa we mah Biasa nek kamu burit. Ilu atuh. Bong aing ngajakan sia mah puasa pasan genta. to. Ya mah hembung ajakanna. Ayo geus ah. Mabur semua Puasa ditutur, genta. ditutur. Atuh hayang ilu. Bong aing ngajakan jelema teh puasa. Teka mana Ih, bae. Atuh kajen teu puasa ge ada ajak-ajakan aing di mah bete. Kalau mana si Dimas kumaha apa samprot si Dimas? Kayak Oh, kabawa nya geng sebalik tadi. Oh, Beneran? sia bener sia. Heeh. Ayo sia tuh kajen karungnya geus sia. Di sini masih kamanakeun. Tinggalkeun ku aing. Tinggalkeun. Ai eta sia. Laju eta sanggup ka mana? Tinggalkeun oge. Berberep ka aing di dahar. Da bingung si Dimas nanyakeun tanu satu. Ah, sia di dahar mun dasar botol Demi kecap. Allah si Dimas. Ah, hese botol kecap. Ayo meureun. Teu. Botol kecap biasa be. Diuk pilihan Yuk ieu. kayak diuk ih. Yuk ah, orang dari yuk. Capek di tadi Aing capek malayan siang ngomong biar ralasun aing kae. Ari mana teh kunaon? Terus lapan di dinya nya nangkep tina tetangkalan.
Aing sama aing keur seseorang yeuh, Seorang saya emang kok sia mau ngakabuku wae. Ibu gaing, penjure-jure gaing sama. Si Jore. Pikiran saha coba sia? Hah? Coba kepo hirupna yang bayar hese cara tutu kecap. Kecap. Atuh ya, hese si anak oncom. Ya oncom anu sok di daharan lin. Emang oncom eta mah bahelos ya. Ada ieu oncom apa ieu manusia? Mah. Non. Naona? Manusia apa oncom? Manusia. Manusia moron. Oh, manusia. Bahelos. Mana teh duaan ribut bae. Ih, ampun ya adanya nanya. Atau di lagi kajel kos di magelo anak ketetangkal di sini sih. Anak kerindu ka cewek. Aku makin naik tak kengalan yang daripada nangkep tiga. Ya ini males amat nangkep sia ieu sorry gitu. Mah. Dahan gua mah. Ari cewek kamu teh saha ge emang? Tadi hanya baik kepo. Ih, wajarnya aya Wajar nanya genjep pirakus sia babogohan jeung tunggul cau. Ih, geus ulah hayang nyaho, ieu mah aya aing doang jeung Tuhan yang tahu. Nah, mana di dari ieu tadi mana rean aing. Ya di Mas. Si Antalo. Tadi lain di Umur ditu. lah. Antalo. Kan gitu gue ngabaturan atulah sorangan bae. Tadi Pak Kuaing kasih ditinggalkan terus ke mana? Kan siapa seuri nyerengit emang kan kode ya. Ya udah tadi mah ya. Di kamana? Di sangu tadi. Kan dia ngomongnya naruh di aing kepercayaan terus dinain seuri. Lucunya si Dimas ya. Duduk mambuk. Seuri sia. Hirup sia seuri bae sia. Nah, para tuh aing tadi sia. Mohon Gara-gara dia di dahar situ ku aing punyana pan aing menang meuli menang meta maksa di mah aing tadi. Ada kayak gitu jadi puasa saya nama lain. curi ya mau curi. Nguna saya teh sanguna. Lah menang meuli kan aing deui. Oh, na baik gratis maunya. Teu hayang gratis. Hayang na SG bae sia. Sayang mu. Bu aing geus bayar sia bae kok. Berenya nama beres itu SGM ge. Ulah kana nyir betal ulah ka bengkel. Ih, budak sama ribut bae. Mendingan balik yuk, geus burit. Ayo tuh. Sarungseup aya si onto lohot. Aya si onto lohot mah sarungseup. Sia botol kecap. Serangan kieu. Ya, alpana aing teh akan serangan deui. Kajian sih lah beuteung geus eueuh ieu, akan sangu. Kadang-kadang heula sakedeung ah. Beuteung geus eueuh pan. Please sadap jadi masih tinggal deui. Bodoh amat. Bagian nyana teu puasa ieu. Oh sia teu puasa. Ya biasa beta ih. Udah mau teh mengka. Mulut kayak lockdown. Iya kayak lockdown. Gedung deui maghrib ya ajan. Balik ya. Ayo. Kadang sulah ribut bae. Geus ah ayo. Ya, ayo. Action. Tidak tuh. Oke. Action. Tadi si Ayu dikemakan tuh si Dimasnya. Nyaho bakal tak Ulat